Assalamualaikum. Hari ini ngureknya libur dulu. Kita akan ngeliwat dan semoga video kali ini bisa menghibur. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Hatur nuhun, bos. Oh, kata nu masak-masak nu ngurek-ngurek. Kok belut? Ini yang belut. Nyokot teh atuh yang belut. Gurunya enggak sih. Lu poe. Pendahar teuna para langit ini. Sabun? Hah? Sabun? Ai. Iya, menuna rada aneh ya. Bakar ikan asin. Ini. Ternyata. Mana mah mun usum kayak musim hujan. Duh ayam iya ayamnya Tuang bos, tuang bos. tuang iya mah hajat bener tinggal di karpet hajat iya mah Sama anak kirang itu bos. Aduh. ada emang beladinya mang sambelna ulah dieukeun pisan tuh iya Mama. jeung ieu jeung itu tuh Tuangnya sama lewat redap lewat redap teuing urang keur diceuleut kedar kadinya moal bisa teh anu tadi hiji deui mana sok leuh tadi yang hiji deui mana nah di handap oh Oh. Dia nu melakukan leutik teh atuh da lila keneh meureun, mata hayang mulak ya hayang ngukut meureun. Lain yang lebar nih mari hayang we atuh. Emang hirup cukup sampai kalabaran teh cuma aja.